Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring pun Aulia Nuralifa Syaban dina acara Warta Sunda edisi Rebo ping 24 Februari 2021. Pamirsa, dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Mangga nyanggakeun warta salengkepna. Tomat teh beda-beda tur rupana. Di sagedeungeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas 1 tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar, ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kacamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyak ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal. Lantaran kualitasna punjul. Di lalewak Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen, muput tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet tetap pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain tomat asli ti urang. Tapi di Jepang, tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia. Lantaran kudu nyaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna. Leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh, momotaro katangen beda boh tina wangunna, boh tina rasana. Pon kitu deui ngahargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, sakitu pikahatur wilujeng patepang deui dina sanes waktos. Abdi Aulia Nuralifa Syaban pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.